Assalamualaikum, tepangkeun nami abi Lastri Novia Fitriyanti di kelas 10 TKJA. Gagak hayang jadi merak. Di hiji leuweung geledegan aya 2 tangkal kiara anu kacida gedena. Renahna di sisi sampalan paranti satojaran nyatuan. Eta tangkal kiara teh sok dipake panonoban bangsa manuk. Anu hiji panonoban bangsa gagak, ari anu hiji deui mah panonoban bangsa merak. Kacaritakeun di antara bangsa gagak aya hiji gagak ngora, gagak jalu keur mejeulna beulak kesentreng ngaranna si Candrika. Sanajan umurna ngora keneh, si Candrika mah loba onyoyna dibandingkeun jeung gagak-gagak sejen. Awakna leuwih keker, utekna oge leuwih pinter. Sakabeh gagak di eta leuweung geus boga sangka yen dina hiji mangsa mah si Candrika teh bakal jadi kokolot gagak, gaganti kokolot gagak anu ayeuna umurna geus kacida kolotna. Tapi dina hiji mangsa mah si Candrika teh beda titisan, anu tadina lincah lulumpcatan dina dahan kiara, ayeuna mah jadi cicingeun, anu tadina hegar melek malah sorana ge sok tarikna, ayeuna mah tara kadenge sorana. Gawena ngan ukur cineuteun dina dahan kiara anu bunyi, mencilkeun maneh kabeh bangsa gagak ngarasa heran kana kaayaan si Candrika. Tapi hiji oge aya nu ngahoe naon sababna ari si Candrika teh teu daek petus ka sasaha. Ditanya ku itu ku ieu teh anggar ngabetan, keun bae antepkeun meureun keur mangsana mangkat birahi, cek kokolot gagak. Teu umum, alot cek gagalak sejen. Anu keur mangkat birahi mah biasana ge sok leuwih motah. Sing inget si Candrika mah beda jeung batur-baturna, tong disaruakeun jeung gagak anu biasa-biasa atuh. Nya ari kitu teh mah anu boga kaleuwihan mah biasana oge sok loba kaanehanana. Hantugna si Candrika pada gantep, keun bae engke oge cager sorangan, cek kokolot gagak. Pada gantep teh si Candrika kalakar resep nyorangan lamun keur cinetreng. Dina dahan anu sunyi gawena ngan nyerangkeun bangsa merak, komo mun isuk atawa pas sore. Dina mangsana bangsa manuk midang, panonna terus melong ka merak jalu anu keur meberkeun buntutna. Deuh, tada teuing resepna lamun aing jadi merak. Bulu endah pating gurila pun katojong panon poe. Nah ari aing bulu hideung lestreng suku pacer pamatuk gede meuli teu mararatut, ceuk si Candrika dina hatena. Tetelar si Candrika teh hayang jadi merak geus lila, manehna teu sugema ku kaayaan. Didina anu ceuk pangrasaanna mah manuk pagoreng-gorengna saalam dunia teh. Manuk pangsial-sialna tong boroning bangsa manuk deui. Malah bangsa manusia ge loba nu tarasepeun. Eta we basa manehna teu ngahajang ngaliwat ka lembur sisi gunung, jelema-jelema pati ngajorowok ka ditu cing jauh ka seberang ka Palembang. Malah aya anu ditungtungan balikna moal kurupuk. Jolo we aya rasa keuheul, aya rasa ambek ka bangsana sorangan. Aing kudu jadi merak, cek pikir si Candrika. Yang jadi merak teh kudu jadi merak, terus jadi penyileran si Candrika anu mangaruhan kana tingkah polahna sapopoe. Lamun keur nyorangan manehna sok nurutan padipolah merak, lempang rada diacet-acet terus meberkeun buntutna kalah kahrancung teu puguh. Deuh mun si aing jadi merak beuki ambak bae ka dirina. Antukna ambak anu nakdirkeun manehna jadi bangsa gagak. Nah atuh aing teh beut kudu jadi gagak. Dina hiji poe si Candrika hiber neangan kadaharan, bari anger mikiran hayangna jadi merak. Bari ngaliwat ka hiji walungan, manehna nenjo baju merak. Namru di sisi walungan, kumanehna dideugetan ka mana nu bogana, ceuk si Candrika. Luak liuk eueuh sasaha, buru-buru bae baju merak teh disamar dibawa hiber ka jauh kumanehna. Celek dina tangkal anu sunyi. Rap baju merak teh dipake, logor teuing waktu dicobaan teh.
dipake hibar teh kokuplokan kawas nama kudu dirapet teh talangke manehna ngala leget terap tuluy dioleskeun kana awakna jeung anu baju merak baju merak dipake deui geus kitu teh dipake hibar ku manehna bunga geus kitu teh papanggih jeung babaturanna jeung sabangsa gagak deui tapi malah dicuekeun eueuh anu rasepeun impian manehna teh jadi merak teh hayang dipika resep aparannya tapi ieu malah dicuekeun malah diantepkeun padahal pas manehna jadi gagak mah manehna teh kasohor begagak anu paling dipika resep ku sabangsana tapi manehna keukeuh hayang jadi merak pas geus jadi merak eueuh hiji oge anu ngabaturan Chandrika mikir bener bener hirup mah kudu jadi urang sorangan teu meunang urang hayang jadi batur komo deui ieu nyalahkeun takdir manehna mikir kitu geus kitu teh manehna balik deui ka walungan anu tadi nyimpen deui baju eta manehna balik deui ka tempat manehna anu asal tempatna gagak